Oke, sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Oke, yang udah mari kita nonton videonya. Cekidot. Wah, weh, wow. Karyana urang Sunda. Wah, weh, wow. Urang seri gumbira. Hayu urang sauyunan babarengan. Jadi baraya wah weh wow family. Wah, weh, wow. Karyana urang Sunda. Wah, weh, wah. Urang seri gumbira. Hayu urang sauyunan babarengan. Jadi baraya wah weh wow family. Hayu urang sauyunan babarengan. Daripada gabut mau nih kenggap ya. Cahaya lagi remi nenggap. Itu nah itu. Naona? Lama siang. Pojok nut. Kocok atuh mainnya nu kolot ngocok sabadeun teh. Oh. Udot kocok. Kala. Meh rame mah mending coretan meh menang tang. Sok. Tingali urang rek sulap ya. Tuh. Kocok Dut. Kena naon ya? Biasa we emang. Ka mana eta? Ya orang keur main TikTok. Tuh kan oi, nu ebel. Ini remi atuh. Tuh rame Remi mah mending main TikTok tuh. Kurang jadi viral jadi artis naon main Remi ka butek-butek otak. Penting mah menang duit tinggal itu. Meni urang tuh. Loba nu ngomen oge awewe cantik tempo. Oh, daranda. Atuh semakin di depan anjing. Tuh urang rek TikTokan heula di dia. Naon lalajo nu Remi ka butek-butek. Modo. Tah, likun. Naon jeung gelo. Jadi duit puguh Teuing. Bieur ya. naon atuh meni riweuh. Urang mah foto bermain TikTok sok we Remi mah Remi. Gapleh, Mang. Remi anjing kap. Ayo. Kapan mikir tak tuh mana? Tanawan oge kudu dipikiran. Pas hirup. Tah. Ya. Itu jelema masih kene. Dek. Apa? Antem juga baru. Atuh dah resep tempo atuh. Oh, itu. Antem we habat kegituan bejeng teu jadi duit. Ai maneh pan ngarah jadi artis urang ke pira tuh dina TikTok. Tuh. Tuh. Edut. Ya Yo. capek oge kikieuan. Bosan Dek. Ayo mah teh sieun TikTok. Nah itu udah rame atuh. Joget loba nu barohai dina TikTok. Eta dialkeun dina berita aya penyakit TikTok sindrom. Mane teh sieun keuna-kana nu kitu. Naon ai sindrom teh? Eta model kawarung, mane sok bayangkeun kumaha mun keur kawarung lempang joget. Joget kumaha? Eta joget kos maneh kitu ciga cacing kepanasan. Maknya mungkin urang mah moal keuna ku penyakit nu karar itu mah urang mah penyakit corona ge nyinglar urang
Kumaha mun dikersakeun ku Allah? Nya moal pokona mah urang mah penyakit nukarar itu komo sindrom kitu naon sindrom. Ah, ayo urang mah hege kumaha. Saukur ngabejaan. Bisa ieu mah pangresep urang. Mana oge nanaonan ieu ngolok-ngolok waktu ngadon remi caremu. Eueuh duitan mah teu rame. Iya, asah otak di mana? Asah mah ku batu gurina, tak asah ku mah. Kapanan ngitung atau joget baru ciga panasan. Wah, ada resep. Salai sia teh. Orang mereka balik ah. Terus Awe jangan teh. Ya ngeusan ah. Ayo, bosen. Dari mata resep dekat TikTok kan alay teh. Mau urang atuh nyaho-nyaho aja. Beresan nih. Masuk. Wah, kurang balik. Ayo. Ingat. Berang. Ah, jemput. Siap we. Asa kabita ke si Dede ieu. Aduh, asa kabita ku si Dede. Jadi Siap. Mang aja. Lima asa kopet ini kena mikir. Jadi bengras. Siap. Ayo orang gebah. Ayo. Keuna teu? Om pimpa alayum gambreng. Pak, hei, tinggal itu. Astagfirullahaladzim. Kira mang dirinya. Tadi di dieu urang di. terus di mana? Di imah Tetap kunaon nih gitu banget. urang teh geus aya keluh kesah ieu teh. Bener je. Kumaha? Cek maneh kamari teh ya. Naon? Urang ku sindrom. Sindrom kan? Bener sindrom. Cek abi oge naon? Tong sok babating TikTok. Aslina. Joget tuh paruh. Orang rek kacai arek modal ngadenge musik eta teh kikituan. Arek ka warung kikituan. Arek bener tuh urang rek ini gawe kikituan. Kumaha je ubaran je? Eta ayeuna mah pan kacontohan ningan geus kajadian maneh tuh kena sindrom teh nu cek urang. Geus ayeuna mah eureuna naon tah main TikTok. Aing geus alay heuh. Geus ayeuna mah eureuna. Bang, Budi balik lah ya. Yuk. Assalamualaikum. Yuk.
Belum. Wah, weh, wo. Karya